عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caringin sisi astana, melak tomat sisi sawah. Mun kawin dipirik kudu'a tangtu menang rahmat jeung barokah. Pahansip nginumna cai susu, wadahna make cangkir. Mun kawin make nafsu, tangtu datang hansip mawa gegendir. Anu ngawaler salam, mudah-mudahan sing ditambih-tambih barokah, sing ditambih-tambih kabingah, sing lalega sawah, ditambih-tambih mamah. Ulah ce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik dasieun tambah mamahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tazwiju barakatun wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadatun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Rabbana yassir lana umurana wa la tu'assir fa inna taysirul 'asir ilaika yasir. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ya kabiru antal ladzi la tahtadil uqulu biwasfil uzmati. Ya Allahul mahmudu fi kulli fi'ali. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidana amin wa tawil umurana amin wa sahih ajsadana amin wa kabayar hutangna amin wa kasatoran kiriditna amin wa balager salakina amin wa sarolehah pamajikanana amin wa areureum nganjukna amin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil daramang Bu Garaduh artos. Alhamdulillah aya kene sesa lebaran sarameot wae. Awal tahun tapi hatur minangka bubuka sahur. Bismillah anu jadi sekar pangiring catur ngajadi tuturus laku ngurus sampurna ning rahayu banjaran jatining bagja. Alhamdulillah anu jadi panying laria jeung sum'ah anu ngagojo dina lembutan manah. Panundung ujub jeung takabur kasanggakeun kadat Allah anu Maha Ghafur tur ta anu Maha Luhur. Ngalangkungan taksis iradatna Allah ngatanjizikeun urang sadayana. Tiasa ngariung mungpulung bongkok ngaronyok hempak merbayaksa. Dina raraga nyucruk galur sunnah Rasul mapailacak para anbiya. Wasilahna ngalangkungan ieu acara tasyakur bin ni'mah walimatul urus sabadana diakadan tadi ingkang putri Neng Serli Nur Safitri SM KADP Hafifuddin. Mudah-mudahan ngariungna urang dina ieu tempat sing diuuh ku barokah tur rahmatna Allah kalayan diangkeun janten abdi-abdina Allah anu saroleh jeung sarolehah amin. Sholawat miwassalam anu mangrupikeun tahiyah thayyibah penghormatan anu sae pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana a'ni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kakula wargina ka para sahabatna malah mandar mudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku ummatna kakecretan syafaat jaga di yaumil akhir amin ya Allah ya rabbal alamin. Panata acara juruduun kasepuhan anu kusim kuring dipihormat keluargi besar kidulur Bapak Komarudin Esos katelah Mangkoko sadidinten nama Ibu Eis Tati Suryati SPD kalih kula wargi besar anu kusim kuring dipihormat Ais pangampih aparatur desa Padanaan anu mewakili kersana Bapak Ulis di atasan dugikeun ka bawahan nu sami hadir nu kusim kuring dipihormat Hadratul Mukarram para alim ulama wal juama para asatid wal asatidah hormateun sim kuring
Apunten nu teu kasebut teu kasebat teu kasabit anu pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Bini sepuh para rawuh bapak kalih ibu pamudi pamuda pamudi santriin kalih santriyah anu alhamdulillah hempak kompak sakieu buktosna. Mudah-mudahan ibu kalih bapak sadayana tiasa nohonan pangulemna Allah hakikatna syariatna nohonan pangulemna keluarga besar Mang Koko sing dibalas ku Allah anu manglipat ganda kasayanana. Janten wasilah paranjang yuswa sarehat ditebihkeun cocobi balai parak milik tu rizki nu halal nu barokah nu arusaha mudah-mudahan sing arageun kauntunganana nu taratani sing kaparatik hasil ka arala buahna. Paralun anu kasuhun sepuh simkuring ngadeg kasadaya mayun sateuacan panjang lebar kedalisan cumarita nedapana wakuf nu saageng-ageungna. Boh bilih kedalisana simkuring kirang malebah gedangna teu puguh entep seureuhna lepat silana ane prok awon emokna teu sapuk tur teu sapagodos sareng mamanahan para wargi urang Sidaraja Desa Padanaan. Rada bingung simkuring teh Paulis pangarsa Pak Haji naon margina nembe teh naros ka Pak Koko teh kumaha cen teh Mang Koko di dieu ibu-ibuna sok resep nu panjang resep anu ponok cen teh kitu teu ngajawab Mang Koko teh kumaha bapak wae cen matak jeung simkuring mah ibu tong di dinding kelir gendang siloka mendingan keneh eces jentre ngajawab pertela ulah disumput salindung. Meh simkuring raos nyariosna ibu sarang bapak ikhlas ngadangukeunana rek naros we lah ka ibu-ibu urang Sidaraja resep nu panjang resep nu ponok sok ici titin kokom edo jarawab ibu resep nu panjang resep nu ponok ulah asal ngajawab eta teh cece pikiran heula kuduna teh. Das jeung simkuring mah gampang dipanjangkeun hayu rek pondok hayu nu penting abdi balik menang amal menang amal dan teu butuh amplop jauh-jauh ti Jatinunggal ti Wado datang ka Sidaraja ka Padanaan ka Nyalindung ka Paseh nyaut neangan amplop bungkul mah ulah asal ngajawab wae ece keun dipanjang-panjang da kitu-kitu keneh ngaji mah nyapa atunya pondok sarua wae bahkan ari panjang teh sok barho lain sepuh aya bubar aya poho eta teh gitu bu araya mendingan keneh panjang teu asup mendingan keneh pondok asup tah gitu nya pondok tapi asup raos teh nyabunya leres. Ma'aziral muslimin rahimakumullah sepuh ngahaja ditaros ku simkuring teh naon sababna biasa dapat pangaosan itu nilainya kealusan tinang tu gede pisan gogoda dina pangaosan mah kejedleng ka heureut pangarsa eta teh rek angkat ti rompok masing-masing nohonan pangulemna Mang Koko hadir dina pangaosan teh biasa da melak pare sok bijil jukut tapi da teu kacaritakeun jalma melak jukut bijil pare nya kan rek melak hade mah sok loba gogodana mana aing ngadangukeun pangajian teh di luar geura sok asup angin soca tunduh patuangan kembung bujur kesel leres Pak rame sol diuk oge kitu tah da didedetkeun we kana kursi sajam setengah atuh komo ti tadi bubuka mah geus erek 2 jam matak geus jadi kapastian Kang nulila diuk di pengajian mah pasti barali ka imahna teh garedehi hidayah ceh aduh aing mah Pak Haji nya kumaha ye ngaji rek diteruskan geus amplop wae geus hitut wae geus morengna teh di Nyalindung mah eta teh ceh lila diuk di pengajian matak gede hitutnya matak gede hidayah kan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyeun urang ari kersa macalik di pangaosan atuh nambahan-nambahan pangarti bikeun pibekeleun hirup urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Mawi simkuring moal dipanjang-panjang sepuh supados tereh
Urang kawitan we ieu judul pangaosan jeung tema pangaosan. Kumaha lamun sim kuring nyarios dugi ka jam 10 pawios? Ayeuna tos jam setengah 10 langkung 10 menit berarti 20 menit ibu. Siap dugi ka jam 10? Ieu Pak Koko bisi protes ka sim kuring kumaha lamun ditamahan tepikeun ka jam 11 kira-kirana siap? Nya bah, mangga abah calik di dieu dugikeun ka jam 11 abdi masa tengah 11 gerek balik. Margi rengse ti dieu peryogi kauninga pangersa sim kuring kedah tos angkat deui ti dieu teh Bu rek ka mana ujang rek ka Ciranjang mawa bantal ka Batu Kasur. Heuh nya rek sare atuh. Perjalanan jauh bapak mah geus ngagoler deui sim kuring mah apruk-aprukan keneh ngaliwatan Tomo Jatigede nya punya. Ibu, Bu, Imam Ibnu Athaillah kersa pahaji dina hikam negaskeun la tastaghribu wuqu'al akdar madum tafiha dihiddar. Tong aneh, tong hariwang, tong ruas lamun urang hirup kumbuh kumelendang di alam dunia manusia loba kabingung jeung loba kasusah. Naon sababna? Sabab hakikat hirup di alam dunia teh nyatana jeung emprona nu disanghareupan ku urang teh ngan susah jeung capek. Eueuh di Nyalindung, eueuh di Paseh, eueuh di Jatinunggal teu aya kersana Pak Haji. Jalma nu ti isuk jedur datangkeun ka sore jeder cinukul dina golodog imah ngadaweung bari nangkep harigu. Pandangan kaluhur si harudung sarung cek nu ngaliwat teh keur naon Kang keur bingung aing mah miceun duit. Pangabutuh eueuh aya nu kitu di dieu teu aya oge duit eueuh pangabutuh loba bener ce. Matak mangga urang kawitan heula ieu pangaosan ku majlis doa. Da sim kuring moal kasamaran tenjo Pak Ulis maklum tas bulan puasa lebaran loba pengeluaran beres teh lebaran ibu teu baroga duit. Matak wangaroda ngadaroa ka Allah nandakeun urang teh keur butuh kudu doa. Embung ngajawab di sieun salah. Keur butuh kudu tah sugan jeung sugan atuh ari urang ngadoa babarengan dina pangaosan cekaterangan ad-du'aul arba'in ka du'ail wali. Doa jalma leuwih ti 40 eta satahap jeung doana para wali Pak. Insyaallah ieu nu hadir leuwih ti 40 urang jeung kalangkangna. Ngaminan pon kitu dina teu hadir ngadangu kana pengeras suara ieu ngaminan kana doa urang mudah-mudahan ibu jeung bapak sarengsena ngadoa dina pangaosan barali ka imah teh pasti loba dulur Kang. Loba dulur. Tah kakarek lamun geus loba dulur mah pasti bakal loba anu mere doa. Ibu-ibu cari cing wae. Aing mah sieun salah deui. Urang ngadoa ka Allah nomor kahiji kanggo keluargi besar Mang Koko kalih Ibu Eis Tati Suryati SPD. Mobil khusus ingkang putri Neng Serli kalih Adivi. Anu parantos diakadan tadi mudah-mudahan sing pinanggih sang rumah tangga anu barokah, anu sakinah nu dihiasi ku mawaddah sinareng warahmah. Kum umum namah kanggo urang sadaya nu tos rumah tanggi mudah-mudahan sing ditambih-tambih barokah ku Allah. Sing arageun milikna parek milik tu rezekina nu halal nu barokah digampilkeun sadaya urusanana dihasilkeun sadaya pamaksadanana. Lamun ieu barudak arusaha Neng Serli kalih Adipi mudah-mudahan sing garede kauntungan. Lamun taratani sing kapertik hasil ka arala buahna, lamun meniti karir mudah-mudahan sing langkung-langkung ningkat karirna. Ngahaja ieu teh Pak Haji Mang Koko teh ngawinkeun Neng Serli poe Jumaah teh. Alus dina bulan Sawal naptu 3 ninggang dina padalingan kebek cek hitungan kolot bageula. Lamun ieu barudak dina bulan Sawal dikawinkeun poe Jumaah mah insyaallah bakal garde usaha ladang usaha jeung batina lamun dibarengan ku modalna nu gede. Lamun ieu barudak taratani insyaallah pangarsa dikawinkeun poe Jumaah mah bakal loba parena.
lamun lega sawah nadi oh nyaho aduh ampun diteraskan bu diteraskan ya atuh urang teh ngalamun oge di pangawasan memenang-menang barokah atuh leres dan mah capek ibu mah da geus tangtu anu capek manu nyarita nya sedengkeun ai buruh mah kumaha gawe rumusna teh lamun gawe rada lila jeung rada capek pasti buruhna nyari ibu mah da teu pira ngan saukur ditanya ku abdi bu kah pak kuring ngadoa amin heuh nya buruhna ge berkat dina keresa kideung geuninganan jerona teh cawroi 2 atawa keresa keherang di jerona teh aya raginang hiji sorai we wajib 2 siki cawroi 2 siki dijingjingna keresa kideung pantes baralik pangajian teh geuninganan tas di mana ece tas pangaosan ti Mang Koko geura Pak Haji kacipta lamun abdi balik ka wadok ngajingjing keresa kideung cek ronda teh turun tina mobil tas tahlil ti mana ajengan cenah ge rasok kapan izin Kang abdi dinyebutkeun tas tahlil ti Paseh monyot cenah tahlil jauh-jauh jadi dia aya nu paek mah biasa nana oge ajengan mah balik teh ngajingjing naon Kang dus tah kade Pak Koko ngajingjing naon Kang ngajingjing dus keun bu lahnya atunya kesel sakedik gogoda nah insyaallah al ujratu bi qadril masyaqah kabagjaan kabungah keur jalma tergantung pengorbanan jeung perjuangan anu dipigawe ku eta jalma yakin proses moal mengkhianati hasil ibu sareng bapak ngadoa di pangawasan sasarengan tuluy ngadoakeun panganten anyar Neng Serli sareng Adivi keluarga besar Mang Koko kalih Ibu Eis Allah bakal ngabales kasayan ibu bapak sadayana Rasul ku anjeun ngadawuh maning taqalla liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtua saha jalma anu mindahkeun tempat salikna tina tempat salik anu teu aya manfaatna kana tempat salik anu ageung manfaatna sapertos pangaosan kieu maka Allah bakal ngahampura dosa eta jalma sateu acan eta jalma ngalengkahkeun 2 sampeanana ti rompokna masing-masing ibu sateu acan ngalengkahkeun 2 sampean ti rompok masing-masing niat dina maneh rek datang ka imah Mang Koko ngadengikeun pengajian maka dina waktu harita Allah mutus malaikat pikeun turun ka alam dunya cek Allah malaikat cokotan dosa-dosa urang sidaraja anu keur ngadengikeun pengajian dina penting ayeuna di Mang Koko bawa ku anjeun ka tungtung kulon teundeun dina puncak gunung Tampomas bawa ku anjeun ka belah wetan teundeun di puncak gunung Ciremay piceunan ku anjeun ka darian ka tempat-tempat anu jauh cek Allah ka para malaikat rebung bu malaikat teh mawa gembolan dosa urang tak Pak Haji ti dieu teh ngan tadi memeh dimimitian baralik deui malaikat teh ka dieu bari marawa gembolan nu tadi tah dosa urang ku Allah teh ditanya rek dibawa ka mana deui eta dosa-dosa urang sidaraja cek para malaikat Gusti jauh di jugjug anggang di teang pusing kuring di teneun ieu dina tempat anu jauh ti di sidaraja tapi teu aya hiji-hiji acan tempat anu daek nampa dosa urang sidaraja tuluy cek Allah rek dibawa ka mana deui rek dibikeun di we kanu bogana cek Allah ulah kade peupeujeuh tong dibikeun di kanu bogana eta teh abdi-abdi kuring nu saroleh cek Allah tuluy kedah dikamanakeun Gusti ieu dosa-dosa ibu-ibu bapak-bapak nu keur ngadengikeun pengajian cek Allah jung ku anjeun bawa deui ka tempat pengajian ngan kade ulah dibikeun kanu bogana bikeun wae ka jalma anu pengajian can anggeus geus balik ti heula aing mepek sia moal aya nu balik ibu bade uih mangga nganjeng sim kuring mah pangersa mendingan keneh terbuka pang teu ngareunah-ngareunah na Pak Haji lamun abdi keur ngocoblak di hareup kieu teu paulis mustami teh kelentreng balik saurang-saurang geuninganan da teu ngareunah abdi mah resep keneh keur pangajian kieu brang we mustamina teh barali kabeh da puguh abdi ge tinggal nuturkeun daripada ayeuna abdi keur ngocoblak ibu kelentreng baralik jeung bapak sasamunian pas beres pengajian assalamualaikum warahmatullahi tinggal ngesatiluan lalaki duaan awewe saurang cek nu ngaliwat mangkaning sisi jalan deuleuh itu jalma ke loger kecoblak cenah heeh karunya nya bunya
geus lah mendingan keneh caricing heula di dieu ulah wa kamarulang ngaleungitkeun kabingung daripada aina cinukul di bumi mana pamajikan eueuh kang keur ngalongok incu lebaran akang teh guling gasahan sale dina kasur busa asa teu tibrah diuk dina kursi empuk asa diuk dina daun pulus marukankeun ditinggalkeun kudu jadi bojonya kan karaos tungtung teh ngadaweung di pos ronda bari saharudung sarung ieu dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini simba di tukang ini colohok kecil ngaharewas dari gigiran teh Pak Haji lagu naon cenah nyanyi eta teh cicing mah moal ngarti ieu mah lagu budak ora judulna teh Buih Menjadi Permadani barukankeun barokah mikiran di mah anu nagih rabul da eta teh sapirajeunna ngarinjem ka Bang Emok aduh setoran can kasetoran geus lah menikeun ngadegekeun pangaosan kieu ningali si Bang pugu bisa-bisa atuh ngadehem hahahe di pangaosan mah punya leres Kang mana gede di barokahna geran kete ya Allah beres teh pangaosan cenah mangga ka bapak-bapak ibu-ibu teh kengok ka aruih taruang heula cenah lumayan tangirit beas di imah doa we sugan bulan Sawal teh sing loba atuh nu hajat teh kudu nyangu teh atuh cek tadi cenah Kang dah hirup di alam dunia mah hakikatna Pak Haji ngan sang hareupan teh ngan saukur susah jeung capek bahkan cek Ibnu Athaillah madumta fiha dihindar salawasna Pak nu disang hareupan ku urang ngan saukur capek hirup di alam dunia sok lah tinggal pangarsa hakikatna jelema riweuh tisuk tidur datangkeun ka sore jeder ku kasibukanna masing-masing leres Pak capek ibu teh capek misalnya sehan mang nyangukeun ngomehan budak kamandian budak encan salakina dihayang di mandian ibu capek teh di bumi capek teh tah kitu atuh jarawa bising tarik hitung-hitung demo nek kadang ngeun ku salaki nu dihareup mata lamun ibu capek ijinan salaki sinaneangan batur kapan meh teh capek ibu meh hayang wagentenan aduh ya Allah Pak, berbagai macam ujian dipasikeun ku Allah ka urang. Berbagai macam rintangan, masalah dipasikeun ku Allah ka jalma. Ulah asa urang wungkul kan nu dibere ujian jeung masalah teh. Hakikatna manusia dipasihan sadaya ku Allah tantangan hirup mah leres Pak. Dagan saukur pasangka-sangka. Ningali tetangga meuli parabola padahal memenangan juga. Ngan ulah sok loba omong mungkin wae dan nganjuk batu urang mah miluan mayar moal leres yakin dibere ku Allah ujian jeung tantangan hirup mah aya anu diuji ku Allah teh ku panyakit aya pangarsa ulah ngan saukur ayeuna di Sidaraja unggul paulis geuninganna di Jatinunggal ge loba jalma anu diberi ujian ku Allah panyakit geus mang bulan-bulan mang tahun-tahun teu cager-cager aya ceuk eta teh da kitu teh mah tong boro-boro bangsa urang anu ngan saukur ibadah puraga tambah kadenda kadang-kadang subuh kaberangan lohor di pagawean asar di perjalanan maghrib kasarayan isya kapaehan kapan urang mah itu tingali bu abdi Allah nu dipikat cinta Nabi Ayub alaihi salam diujina ku Allah ku panyakit Pak Nabi Ayub eta teh kakasih Allah diujina teh ku Allah ku panyawat pangarsa Nabi Ayub sedih siga urang padanaan sarua ketika diuji ku Allah ku teu damang teh sedih ibu ngarumas bahkan tepikeun ka Nabi Ayub teh ujlah mun cek bahasa ayeuna mah lockdown sarua teu bahasa lockdown teh lain ngan saukur ayeuna datangna teh geus di zaman Nabi Ayub keneh dumeh eta Nabi Ayub cek sebagian ahli sejarah mah panyakitna teh kusta lepra mun geus aya mah rumah sakit zaman harita warga masyarakat nu aya di sabudeureun Nabi Ayub alaihissalam teu aya nu keur sae nyaketan pangarsa ka Nabi Ayub naon sababna sieun eta panyakit teh Pak bahkan anu paling memprihatinkan Pak sadaya bocor Nabi Ayub menta gugat cerai ka Nabi Ayub ngan hiji pangarsa nu teu menta gugat cerai pamajikan nu kolotna mata kade Abah Haji sing nyaah kanu kolot
Sedih Nabi Ayub ibu eta panyawat, tapi hebatna Nabi Ayub alaihi salam anjeunna teras dirundung panyawat, teras dirundung tedamang, henteu ngeluh hirupna Pak. Tinggal dina surat Hud dokumen doa Nabi Ayub alaihi salam ka Allah, Robbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sakitu Pak doa Nabi Ayub, Robbi inni pangeran abdi saestuna abdi masaniyad durru tos madorot abdi teu tiasa ibadah. Wa anta arhamur rahimin ari anjeun eta nu maha mikaulas mikaasih mikahemat. Sok palamun dilenyepan tina doa anu tadi aya henteu pamenta ti Nabi Ayub hayang damang. Aya teh aya Pak? Teu aya. Nabi Ayub mung sebatas ngadugikeun curhatan anak, Gusti abdi tos madorot teu tiasa ibadah. Matak bedana Nabi Ayub alaihissalam jeung urang padanaan, Nabi Ayub mah terus-terusan dirundung ku panyawa teh anjeunna mah tepepet Pak Ustad. Beuki getol ngalaksanakeun ibadah ka Allah, ari urang dieu mah kakarek dibere kekeungan bucat oke geus mumul ka masjid. Tah eta bedana. Matak beuki lami tadi tiban ujian jeung permasalahan beuki ningkat derajatna di payunan Allah. Ari urang mah beuki kenor ka imanan. Laras Pak. Laras Pak. Oh, enteung keur urang. 2 tahun setengah leuwih dirundung ku ujian. Keun da geus kitu na cek Allah, Allah mah sababaraha abad ka tukang nurunkeun ayat geus ngabejaan kan urang we tara maca. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat tamarat. Cek Allah ye, kuring bakal nguji ka aranjeun kabeh di antarana minal ju' ku kalaparan. Khauf, ketakutan yang luar biasa. Kamari kan jelema kabeh soak. Kuatkeun karek keluar ka imah teh. Dibagudreg kabeh sirah teh, marake masker. Kudu cuci tangan, kuatkeun ka rariweuh. Dejet lengkah heureupakeun, rek ini ka Sumedang oge, kuatkeun ka sararieun jelema. Bener. Ujian ti Allah. Wa naqsim minal amwal. Naon di ujian dipasikeun ku Allah ka urang anu nyata kamari karasa kekurangan materi, Pak. Kurang tiun, kurang naon? Kurang tiun, kurang duit. Biasana namah kapanan selabara tahun ka tukang masalaki keur bener usaha balik nyaba mere teh 3 juta sarena ge pamajikan teh ngadangkap jiga bakakak denganan Pak. Beda jeung ayeuna corona 2 tahun setengah Bapak teh bisa usaha pangih teh jeung malam Jumaah boro-boro gedenganan siga kitu nu aya nang Kuban siga kubu. Kakarek ditoel ge malam Jumat teh geus dikepes geuningan leungeun Bapak teh. Hareudang. Ararat. Bayeung. Aya nu kitu Kang di aya. Ece aya nu kitu ka salaki anu mana ngacu. Ya Allah Rabbul Karim. Baheula mah keur getol usaha geuningan eta teh Pak Haji salaki rek ini ka Jakarta kuatkeun kanantung pamajikan teh Tiwan Cisubuh keneh. Buu panjang ngarumbay hideung meles galing muntang taarna teh jamen terangan halisna ngajeler pae socana curuleuk pangambungna aung-aungan damis na ngagula sapasi di ibarat katumbiri lambena jeruk sapasi gadona endog sapotong tak-tak wayangan panangan ngagondewa imbitna dempak biola cangkeng lenggik nadang papanting ditingali diteuteup ku salakina ti hareup sieup ti gigir lenggik di tukang lenjang wedak 3 senti setengah kanalna dina pipi lipen setik burahay salaki geus ngaganong kantong ngalewat kana lawang panto imah krewek leungeunna dicekel 5 lengkah tina lawang panto imah digerowan di papap goodbye baby. Ceklak numpak tukang ojek teu pira ti dinya rek kahareup ka dieu encan-can acan ojek ngoloyong gorowok pamajikan selamat jalan sayang hati-hati di jalan doaku sertakan mohon kepada Tuhan semoga tiada aral melintang macam-macam godaannya setan restu cintaku padamu oh pujaan obat eta salaki geus numpak ojek Kang dan ngajeleng deui tina motor kantong dialungkeun bari sirilik lumpat oh saebah
jika hayam jago nyamran danten jadi siridik numpat ditutupkan panto imah tatangga nuti kidul rabul nuti kaler gehgel nuti wetan ngantai nuti kulon ngincit kabeh ronghokna pagar imah bari narepak tarang iraha gelona aya nu kitu eueuh di dieu aya nya eta eueuh aduh ampun rombol karim Ade awas ulah asa urang wungkul nemenang ujian kabeh jalma diberi ujian ku Allah awak cager alhamdulillah Pak urang sadayana ayeuna ngarayakeun kemenangan teh lain ngan sabadana kabari ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan wungkul hakiki Paulis ieu ngarayakeun kemenangan teh 2 tahun setengah leuwih urang dirundung ku corona ayeuna instruksi ti pemerintah silahkan melaksanakan sholat Id di masjid masing-masing menang asa teh urang jawaranana teh ayeuna namanya bebas hilir mudik kaditu kadieu sakalina mudik macet kabeh jalan teh tah marukankeun ya Allah Rabbul Karim keun da seningna hirup kitu kan ulah asa euceu wae nu dibere musibah teh awak salager sarehat datang bentuk ujian teh Pak Haji ti Allah teh anu bentukna lain naon salaki saeutik lah sim kuring mah moal kasamaran tenjo urang padanaan urang sidaraja nu diuji ibu-ibu ku salakina tingkah pola laku lampahna nyaeta ti isuk jedur datangkeun ka sore jeder teh ngan nguseup we jeung nguseup nu dipelong dengan kukumul weh jeung kukumul ampul-ampulan pamajikanna nama nyeri huntu 2 menit setengah ge tara direret-reret acah kuatkeun kating buru ibu teh ka kukumul majarkeun menta duit mah keur jajan budak eueuh padahal nyelap dina kopeah 50.000 keur meuli eupak ulah nyalahkeun we salaki tong nyarekan we salaki da eta mah karesepna ku ece dicarekan teu eureun ngusepna teh anger bahkan kalah kaleuwih getol matak neangan pipaseaeun ayeuna mah ganti trik jeung ganti polana ganti mindsetna ulah dicarekan salaki beuki nguseup muhasabah ibu balikeun ngaevaluasi diri eta sugan ece naon sababna ut eleh ku kukumul mun sakali-kali atuh salaki blak mukakeun panto imah balik nguseup heug ece teh geus nangtung di tengah imah teh bari kikieuan tah cek salaki teh ari sia gelo sakali-kali atuh robah gaya make gaya kukumul nya Kang terus Kang oh jadanya eta cenah ujang salaki abdi mah nguseup tara tapi gawe teh ngan ngurus manuk we jeung ngurus manuk kadang-kadang teu disok timuru ka manuk teh danya eta cenah ari manuk mah geuninganan isuk-isuk kurungna geus dikaluarkeun taina dibersihan manukna dimandian liang taina disemprotan isuk-isuk geus dibere saladah jeung nog puyuh ai kitu kumaha abdi mah tara ujang aya Pak RT di dieu ya aya mana acung mana ros Pak Ulis abdi marek nanya Pak RT we Pak RT jawab sing jujur si RT keur ngaji ieu teh kade RT cicing jawab sing jujur atau aku bapak-bapak jawab sing kompak Pak kira-kirana aya teh aya di Sidaraja anu salakina isuk-isuk teh pamajikanna teh dituntun Pak Ulis ka hareupeun imah tuluy di kurungan ku kurung hayam heuk disemprotan ku bapak teh dimandian kieu tah beres dimandian tuluy dipoekeun heuk dibere saladah jeung nog puyuh cek nu ngaliwat teh keur naeun Kang keur moekeun pamajikan meh gacor aya teh aya pan kitu dieu heuh nya eueuh da ibu-ibu zaman ayeuna boro-boro dibere saladah jeung nog puyuh teu dibere saladah jeung nog puyuh ge geus gacor nya Kang marukankeun da ibu-ibu zaman ayeuna mah ada uang abangku sayang tak ada uang abangku tendang tung kiripit ahai tulang bawang bibir nyungcung teboga duit kasalaki ngajak perang mun salaki duit na carang kasalaki wung wung wang wang di dapur oge trong treng treng kasalaki ngajak perang mun salaki loba duit kasalaki cuat ciwit bari gutang ditekbirit ngabibita sayang beri aya di dia aya nu sok ucan-acan ngabibita sayang berit aya ka halus bu eta teh kitu teh tah luar biasa engke masalah kita tawaran buat ceuk teh sugan bapana sok hayang sabaraha ronde ceuk ibu teh sok tara ibu nawaran ka salaki
tak apaleun. Ya Allah Rabbul Karim geura sok teang dina ukudu lijen di mana nu jadi pamajikan nyium ti heula kanu jadi salakina bari dibarengan ku niat ibadah jeung ikhlas manah maka fadilah ganjaran eta istri sami sareng nyium hajar aswad. Ibu geus pernah ka Mekah? Ibu hayang nyium hajar aswad? Cek Kangjeng Nabi nyium hajar aswad sekali 70 dosa leutik dihampura ku Allah. Kabayang teu lamun ibu nyiumna 70 kali? Itu berihan hajar aswad di Mekah hese nyiumna nu di imah we carium tah hajar aswad. Mata pantes pangersa cek Kangjeng Nabi tadi dina hadis anu ti payun at-tazwiju barokatun. Neng Serli ari rumah tangga teh barokah. Naon sababna disebut rumah tangga barokah? Maksud rumah tangga barokah teh jalmi mutos rumah tanggi mah pangersa maka kasayanana teh bakal ditambih-tambih ku Allah. Beda bobotna fadilah kautamaan aina amalna jalma nu geus rumah tangga jeung can rumah tangga. Ibu ti payun can rumah tangga sare sorangan naon ngan saukur tiban wareng gees leres Pak. Tapi nu jadi pamajikan lamun sare bareng tuluy sasimut tuaan jeung nu jadi salaki nawaran ti heula kanu jadi salaki maka ganjaran eta istri sami sareng tamat Quran 12 kali. Bapak geus pernah tamat Quran 12 kali sabeting can? Ibu geus pernah tamat Quran 12 kali sabeting can? Baralik ayeuna Pak taramatkeun Quran penting. Bapak geus elek keseken hayang buru-buru balik. Aing rek namatkeun Quran. Allah Rabbul Karim ya Neng Serli Adifi barokah tidak rumah tangga. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh innar rajula idza nadhara ila imraatihi wa nadharat ilaihi nadarallahu ilaihi ma nadrata rahmatin wa idza akhadha bi kaffiha tasaqatat dunubahuma min khilali asabi'ahuma. Ieu barokah rumah tangga ya Bu di mana nu jadi salaki kan neuteup soca anu jadi pamajikan tuluy pamajikanana malik neuteup soca anu jadi salaki pelong-pelong atulah ceuk jeung salaki niat sejak ibadah niat melongna nyuparkeun kadeudeuh kanu jadi salaki maka hakikatna eta salaki pamajikan bakal ditetep ku Allah ku pandangan rahmatna Allah dina harti ibu jeung bapak bakal jadi jalma nu dipikanyaah ku Allah. Akang hoyong dipikanyaah ku Allah, ibu hoyong dipikanyaah ku Allah. Tah tinggal pelong-pelong jeung salakina nih saya. Luar biasa. Teraskan Bu. Wa idza akhadha bi kaffiha tasaqatat dunubahuma min khilali asabi'ahuma. Di mana nu jadi pamajikan nyekal pageuh dampal panangan anu janten bojokna tuluy jari-jari ramokna diselakeun kana jari-jari salakina tak kieu ceuk tah pacepang-cepang kieu jeung salakita tasaqatat dunubahuma min khilali asabi'ahuma maka Allah bakal ngahampura dosa eta salaki pamajikan lir ibarat kaluar tina sela-sela jari pananganna. Akang hoyong dihampura dosa ku Allah, ibu hoyong dihampura dosa ku Allah. Tangke barai pengajian patuyun-tuyun jeung salaki kieu tuh kacipta nya marukan ke nya ka ibadah dina rumah tangga mah nilaina oge ngeunah naon ce ngeunah. Wah rek ngamalkeun pengajian ye isuk-isuk rek init ka sawah encang ngajingjing pacul nu katuhuna nungtung dengan pamajikan dina galengan sawah kan kacipta keur patuyun-tuyun jeung pamajikanana kumaha pokna teh cek akang teh banyak bunga di taman hanya satu kupeti banyak anak perawan hanya ade yang cantik kata ibu di tukang da teh eleh geol teh eleh goel di toel gado bapak di tukang tabarik kieu aduh cenah banyak buah semangka
ku bawa dalam sampan. Banyak anak perjaka, hanya bapak yang tampan. Luar biasa tak nilai tina rumah tangga banyak. Laras bularas, ternyata lamun dibina mah kurang seueur padilahna nate. Dah sekang nyari geus kararieu mah beda geuninganan jega panganten anyar Neng Sherly mah jeung Adipi. Nyebutna oge si tetehna Aa, kapan nyebutna oge Adipina Neng, kapan nyebutna oge. Ai geus kieu mah boro-boro. Incu geus 4, buyut geus 2, aya keneh nu disebut Aa. Aya boro-boro salaki kakarek ngojeng katrek ingit ka sawah geus ngagorowok pamajikan teh ti kamar. Ka mana jebrag? Kemalan pamajikanna teh ti salakina teh ti luar ka sawah jenong. Allah Rabbul Karim. Ai palebah budak teh ngadengekeun merek ingit sakola teh datang teh ka sakola ditanya ku ibu guruna teh ujang aran bapak saha jebrag. Aran emak saha jenong. Dae tameureun kadengen aku budak teh jebrag jeung jenong we. Ya Allah, Bu, sing sabar. Ujian dipasikeun ku Allah berupa caroge istri anu sabar mayunan tabeat jeung watak nu jadi salaki. Tinggal enteung ti Allah Asiyah ibu. Bojona Firaun, bejadna moral Firaun. Asiyah nahan sabar karena kelakuan jadi salaki. Hadiah ti Allah ke Asiyah bakal jadi ratu bidadari surga na Allah. Cek ibu, ibi, umi, aya 3 istri, aya 4 istri anu dijamin ku Allah di surga nana. Kakarek 4 awewe anu dijamin ku Allah pi asupeun surga. Ibu apa? Hiji Khadijah, bojona Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kedua ibu nu dijamin ku Allah pi asupeun surga Siti Maryam, ibuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Nu katilu Asiyah pamajikan Firaun. Nu kaopat Fatimah putri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matang ece macan aya. Heuda kapan meureun aya geus aya makang dina hadis lagi disebut odah, edoh, ici, imas, kokom, entin kapan eueuh. Matak tingali we pieuteungan. Ayo Kang, gambaran rumah tangga dina Quran ku Allah digambarkeun 4 bentuk ibu. Hiji rumah tangga barokah, kadua rumah tangga teu barokah. Rumah tangga anu barokah salakina soleh, pamajikanana soleh. Saha tuh tinggal Pak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sarogena soleh, bojona Siti Hajar soleh. Matak barokah tinggal turunanana Nabi Ismail sareng Nabi Ishak. Saroleh ibu. Naon sababna? Sabab lahir tina deriyah anu soleh. Leles Pak. Nah, kedua ibu, gambaran rumah tangga anu teu barokah. Salaki soleh, pamajikanana teu soleh. Saha? Tu tinggal pabuktina Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut ngajak-ngajak ka umat napikeun iman ka Allah jeung ngaku kana karasulanana. Pamajikanana sorangan mah teu daek iman. Dosa we jeung doraka. Ibu apa? Pamajikan Nabi Lut. Ibu terang teu? Bulut. Say? Bulut. Eta apal kuring teh. Bulut. Tah eta teu soleh istrina nama. Lamun pamajikan Soeharto, Bu Butin, kada lain buto, ser buto. Butin, eta mah Bu. Katilu Bu, gambaran rumah tangga dina Quran ku Allah dibuktikan ye Neng Sherly, Adifi. Bentuk rumah tangga pamajikan soleh salaki Pak teu solehah, kurang barokah. Mana buktina? Asiyah salakina Firaun. Leuwih-leuwih goblok tibatan setan. Setan mah teu daek iman ka Allah, teu nurut ka Allah karena teu daek sujud ka Nabi Adam. Firaun mah ngaku-ngaku Allah, Pak. Firaun mah ngaku-ngaku Tuhan, kudu disembah. Matak Asiyah sabar, pantesan ku Allah hadiah nu dibikeun legalitas formal langsung surga. Nu kaopat ieu mah leuwih bejat, salaki teu soleh, pamajikan teu soleha, Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab.
Abu Lahab na edan, pamajikanana leuwih edan. Mata lamun ibu dititah milih ku abdi, kira-kira cicing Pak tong ngajawab. Ibu rumah tangga hayang jiga Nabi Ibrahim, hayang jiga Nabi Lut, hayang siga Asia, hayang jiga Abu Lahab. Jarawab sing tararik cicih otong. Hayang siga saha? Hayang siga Nabi Bapak apa Nabi Ibrahim bojona sabaraha hiji? 2 Siti Hajar jeung Siti Sarah. Tah eta mah geus meunang. Pak ieu 2 cenah hayang jiga Ibrahim. Bu, lah sing salabar nya. Sugan jeung sugan urang sabar nandangan watak salaki atuh ibu teh dijamin ku Allah jadi wanita solehah anu bakal ngabaturan ratu bidadari surga na Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Cek Kanjeng Nabi pangarsa istri bakal dipiwaran ku Allah lebet ka surga na Allah tina lowang pantau nu mana wae lamun eta istri ngalakonan anu 4 perkara. Nomor kahiji istri anu teu pernah kakantun ngalaksanakeun anu 5 waktu. Kadua istri anu teu pernah kakantun ngalaksanakeun ibadah saum dina bulan Ramadan kecuali upami aya pamengan. Anu katilu istri anu dipiwaran ku Allah asup ka surgana Allah dina lawang panto anu mana wae nyaeta istri anu taat kanu janten sarogena. Nu kaopat istri anu dipiwaran lebet ka surgana Allah dina lawang panto anu mana wae nyaeta istri anu pikaresepeun di mana ditinggal kudu jadi salaki. Pikanaonan Bu, pikaresepeun. Kang, ya Allah Rabbul Karim. Akang sore-sore balik di sawah ngajingjing pacul dudukui cetok geus dibuka serang ngagedah esa ngagedah dina rebig lamokot kuletak kedenganan Kang 10 meter rentang-rentang kana lawang panto dapur ningali pamajikan geus malampan salaputra mancala putri tadi marek ini da teu kitu ai sore-sore mah katingali buukna koneng beureum da meunang highlight wadakna 5 cm setengah dipan setipna dimecingkeun jeung bajuna jeung calanana bajuna beureum calanana hideung matak dipan setipna kana bibirna uluhurna beureum handapna hideung senyum ngagelenyung merekah mengundang gairah mapatkeun salaki balik di sawah teu teh kieu lompat ke dapur teh tah kieu we teh tah salaki 5 lengkah di kana lawang panto dapur teu diantoskan kuno janten caro kuno janten bojo sirilik pamajikanana lumpat Abah Haji dicekal panangan salaki cipika cipiki dicium ti mimiti tarang pipi katu pipi kencana saat gesang salaki dina lawang panto dapur keneh karena perangai jeung budi pekerti anu diperlihatkan ku seorang istri aya Pak RT di Sidaraja anu kitu asa teh aya Pak RT nya nu mawi simkuring ge milarian eta teh aya teh dina sinetron aya apal akang si Andin dina sinetron Ikatan Cinta. Allah Gusti Robi nyanggeus magelis budi parangi kanu janten saroge HD lain ieu mah heuk pangih jeung malam Jumaah akang tek-tek asup ka kamar kakarek dibukakeun teh hordeng kamar keur ucang-ucangan we dina ranjang mana listrik pareum buuk rawun bari dibeungkeut ku kabel geuninganan Pak mata beureum bari uratan bibir nyoh-nyoh susu rayu di bawah nang karak malulu ceplok no di bawahnya ngigir nyelap dina kelek geuninganan Kang di papai pentilna eueuh nu aya dina luhureun bujang kutang-kutang geuninganan pentilna nongtotana Allah Gusti sing kayo ngada lempeng siga orai kadut samping nyingsat awak bau karedok kalau bari sampurkeun teh ku salaki bolotot salakina teh ngajeleng deui keluar kamar bacit bari maca ayat kursi menang 7 balik eta ayat kursi teu mati jurig anger we ucang-ucangan luhur ranjang lumpat ka imah Pak Haji di imah abdi jurig tangkal waru Pak Haji datang ka imahna bari mamawacai maksudna merek dibura geus dibura 10 kali teu ini eta jurig teh ai heuk teh di listrik hurung horengna teh lain jurig Kang pamajikan sorangan Allah Rabbul Karim cek sakali-kali atuh ece teh heuk dingahkeun janten caroge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu khairun nisa'i imratun idza nadarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafadhatka fi malika wa nafsi. Istri anu soleh cek Kanjeng Rasul 3 perkara. Hiji Pak
idza nadzarta ilaiha sarratka, istri anu soleh cek Kangjeng Rasul anu pikaresepeun di mana ditinggal ku nu janten caroge. Pokona mah ibu mah kudu pikaresepeun di mana ditingali ku salaki, sanajan salaki keur beureum, keur koneng, keur hejo da sok rupa-rupa gedengannya. Salaki teh kadang-kadang teu puguh-puguh uduk ujug-ujug gede ambaknya. Ibu mah kudu pikaresepeun we ditingali ku salaki. Salaki teh mere duit sing pikabungaheun, salaki mere duit pikabungaheun. Bisa gitu kira-kirana ece bisa? Bisa henteu. Salaki datang nyaba bareto masuk mere ka ibu teh lainna mah kalah kacurhat mana wayahna. Waktu ayeuna bapak teh bisa mere duit kamha teh naon sababna heuda usaha teh bener mak malum keur corona boro-boro kuring bisa usaha wayah kalah kangurus bisul we mah di kota. Cek ibu teh bari ditembalan bari dicekal leungeun salaki teh cek ibu apapun yang terjadi aku kan selalu ada untukmu, janganlah kau bersedih, cause everything gonna be okay. Raos sigana tekangnya lamun kitu. Raos Pak. Apal ibu lagu nanti? Apal teh cek? Apalkeun kuringnya menang 4 poe gitu. Nu kadua ce istri anu soleh cek Kangjeng Rasul wa in amartaha ata'atka, istri anu soleh cek Kangjeng Rasul anu turut tumut taat kana parentah salaki sepanjang parentah eta salaki masih kene sesuai sareng aturan Allah, sesuai sareng aturan Rasulna. Kajen bu parentah salaki teu digugu oge ari geus teu sesuai jeung parentah Allah, teu sesuai jeung parentah Rasulna. Ngan sepanjang parentah salaki masih kena sesuai sareng aturan Allah kade emut bahwasanna karidoan Allah ka eta istri di mana eta istri menang ridho tinu janten carogena, benduna Allah ka eta istri di mana eta istri dibenduan ku nu janten caroge. Laras Pak, laras Pak. Kade ibu awas jagalah suami, jangan kau sakiti murkanya suami, murkanya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti izinnya suami, ridhonya ilahi. Lamun bapak eker pusing, ibu-ibu ulah rungsing, alukan buka kutang jeung samping, songokeun jubur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung ku ibu kudu didukung, da moal bisa diembung-embung dan ngora geus melendung. Da geus kapalang ari kitu mah kumaha. Abdi mah lain kunanaon ajengan. Geura sok waktaros ibu-ibu ngi ayeuna. Bu jawab sing kompak sing tengah jawab jadi buntus ya sok. Ibu jawab sing tarik. Ibu resep pasalaki nu jujur, resep pasalaki tukang bohong. Sing tarik mah sekali di resep kanu jujur, resep kanu suka bohong. Anu jujur tah dangukeun Pak. Resepkeun kana ka salaki nu sok jujur. Bu, tapi carikan Pak di penting ayeuna bapak-bapak. Kade sing jujur bapak timimiti penting ayeuna balik pengajian bapak-bapak teh ujung nyampeurkeun. Karawak dicekal dengan pamajikan ada teh mana? Kuring teh asa kasiniran tadi ku ajengan cenah kudu jujur hirup teh. Matak ayeuna marek sabalaka we moal dinding clear sumput salindung yang 3 tahun ka tukang meh corona keur di Jakarta bapak teh panggih jeung randa. Kabeneran eta randa teh nyaheun ka bapak teh keur gering sok ngurus bahkan sok nyadiakeun dahar bapak isuk-isuk kapalang mana dikawin we cenah ku bapak teh kira-kira rek diizinan tah moal. Rek diizinan tah moal. Guys, Kang mendingan kabohong lah. Ese Kang rek jujur taduh. Ampun. Bu. Katilu, istri anu soleh neng Serli cek Kanjeng Rasul. Wa in ghibta anha hafadaka fi malika wa nafsik. Istri anu tiasa ngajagi kahormatan, istri anu tiasa ngajagi harga diri na nyagira jeung tiasa ngajagi kahormatan kulawargina terutama carogena. Eta istri nu sae teh Pak, matak cek Allahunna libasul lakum
wa antum libasul lahunna. Istri itu anggoan keur pameget, pameget itu anggoan kanggo istri. Matak Neng Serli jeung Adipi kudu bisa silih tutupan dina papada kakirangan. Da yakin Pak setiap jalmi gaduh kakirangan masing-masing. Anapun ayeuna panganten anyar nyumput Pak. Naon sababna? Sabab ayeuna mah keur pinuh keneh ku cinta. Imam Syafi'i ngadawuh bila mata terbalut cinta maka dia lupa akan hal nista. Bila mata terbalut benci maka nampaklah sesuatu hal yang keji. Itu ungkapan seorang ulama Pak. Jeung memang nyata. Lamun mata urang terbalut cinta maka pasti ningali nu gorengnya alus wae. Tapi lamun dipandang ku hewa pasti nu alus ge goreng wae. Leres Pak. Komo keur bermadu cinta mah. Anyar kawin ku panaib tadi nyebutna ge a. Gerang ke der we dikereuyeun. Geus dikereuyeun ke 8 bulan baru ganti nyebutna teh jadi oo. Boroso teh anakan Bague incuan abahna. Geninganan geus incuan mah kumaha geus buyutan masih lain. Kadang-kadang geninganan pangih jeung bandar me ge di jalan. Ceuk eta akang teh kang kumaha cenah rek tulus me teh dijual cek bandar me teh kumaha ne malana bapak teuing tanyakeun we cenah kanu di imah. Eta nu aneh geura sok. Bandar me bingung bari gagaro teu ateul aing dititah nanyakeun kanu di imah teh aya lomari, aya kursi, aya meja geura sokan. Eta pamajikan disarwakeun jeung katel butut. Kunyanan hesena lamun heuk sebut tanyakeun we ka si bebeb kitu cek abah teh nya. Pan ngareunah laras Bu. Gareunah teh geura sok timimiti peuting ayeuna mah baralik deui. Cenah geus beda ujang cenah baheula mah geuninganan keur ngora. Ayeuna mah geus beda deui. Ih, matak ngabejaan. Ka bapak-bapak anu ayeuna kagungan keneh kaca tahun 60, tahun 70, tong sok dipiceun, Pak. Da kaca paranti ngaca nu alus mah nu baheula tahun 60, tahun 70. Geura dipake ngaca teh karaset gareus. Ayeuna mah barutut Pak. Geura abah angkat ka Sumedang meser kaca. Heuk dipake ngaca ku abahna ada kalah ka keueung pas breh teh ningali kieu barutut Pak. Nu aralus mah kaca baheula. Ya cadak keur ngora. Kadang-kadang geuninganan Paulis kolot ayeuna da alus siloka deunat teh. Eta teh alus siloka deunat teh. Padahal mah lain sindiran tapi siloka keur budak zaman ayeuna pembelajaran. Sim kuring keur uding keur ngobrol jeung hiji sepuh cek sepuh teh cenah asa mendingan balik deui ka zaman Soeharto. Asa mendingan keneh ke zaman Soeharto cenah ai kitu kumaha ke zaman Soeharto baheula teh nyaho naon cenah dahar tinggal jajan tinggal mentak. Dipikiran ku sim kuring nah eta kolot zaman ayeuna we loba nu ngeuluh mendingan keneh balik di ka zaman Soeharto. Nya heueuh da zaman baheula ke zaman Soeharto mah eta kolot budak keneh. Jajan tinggal mentak ke kolot dahar tinggal danger kolot nu ribeung mah nya Pak. Bener. Nya sangsara mah geuningan zaman baheula jeung zaman ayeuna ge sarua wae sangsara ripuh. Ya Allah, Rabbi. Pak, Bu, ade tadi sing emutnya hiji sing pikaresepeun di mana ditinggal kudu janten caroge, kadua turut tumut taat kana parentah caroge, katilu tutupan kahormatan diri, tutupan kahormatan kulawargi terutama kahormatan anu janten caroge. Ieu mah der salaki teh diomongkeun keur tandur di sawah tiluan cek nu hiji ece salaki abdi mah usaha geus sataun teu balik-balik ece tara kirima cek nu hiji leuheung ece mah di imah najan aya mah di imah salaki abdi boro-boro usaha nu aya kalah kangingu budug we saawak-awak cek nu hiji ece salaki abdi mah henteu budug mah ngan bisul cenah ece di ditu di dieu atuh geuning batur teh jadi nyahoeun nya tutupan ece tutupan yuk teraskan Bu teraskan aya keneh 5 menit deui pangersa moal kagok tambihan apa tadi ge siap abah tim ke jam 11 hebahnya sok abah mah di dieu tim ke jam 11 lah bohong eta abah di baturan Bu abdi bah lah tenang Bu kunci rumah tangga hayang barokah kunci rumah tangga hayang sakinah hiji wae lah ieu mah keur Neng Serli jeung Adipi penting teuing bajinya. Ya Allah geus ngadawuh dina Quran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Eces genre natra. Allah parantos ngadawuh kunci rumah tangga hayang barokah, kunci rumah tangga hayang sakinah bah cek Allah wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Neng Serli lestarikeun, tanamkeun anggo dua modal ti Allah anu geus ditenden dina manah Neng Serli jeung Adipi nyaeta sifat mawaddah jeung sifat warahmah. Pertahankeun lain ngan sebatas dipertahankeun supaya aya dina manah masing-masing, tapi anggo nyaah Pak kanikmatan jeung fitrah anu dibikeun ku Allah ka urang ai ku urang teu dimanfaatkeun. Yeuh ibu, ari syukuran teh lain ngan saukur maca alhamdulillah di mana meunang kabungan. Bener, jalma tuang kan. Nalika geus teurap takarek maca alhamdulillah. Lain sebatas eta ibu, syukuran teh. Tapi nu disebut syukur secara hakiki sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi. Nasorukeun ngagunakeun sakabeh kanikmatan anu dibikeun ku Allah ka urang bari sesuai sareng kagunaanana. Itu syukur ibu. Alus cek Allah digunakeunana. Nasorukeun ngagunakeun kanikmatan anu dibikeun ku Allah ka urang bari digunakeunana sesuai jeung aturan Allah. Eta syukur. Urang dipasihan panjang yuswa, urang dipasihan sehat badan. Tasorupkeun gunakeun eta kanikmatan sehat jeung panjang yuswa kana perkara anu sesuai sae saur Allah. Eta syukuran. Ayeuna Allah masihan fitrah dina manah Neng Serli, dina manah Adipi, dina manah ibu sareng bapak mawaddah jeung rahmah. Pikeun modal ngawangun rumah tangga sakinah. Pertarosan dina wengi ayeuna ti ibu jeung ti bapak naon jang ari mawaddah. Ari mawaddah teh Pak Profesor Dr. Quraisy Shihab nyarios dina tafsirna. Dimaksud mawaddah teh ibu love. What is the meaning of love? Ngerti mah Ci? Tong make bahasa jurig lah bulan. Cinta. Cek budak ngora cinta cerita indah namun tiada arti. Pangih jeung malam minggu bobogohan tahun buah diluhureun aya hayam meuting balatak ti kotok serasa dunia milik berdua teh kotok teu kaambeuk indah we padu karasa. Tah eta cek budak ngora. Matak aya sebutanana cek pamuda mah cinta butai. Dihareupeun ge teh kotok jeung teh embe. Cek ibu jeung cek bapak naon ari cinta nyaeta we cenah ujang cerita indah yang diawali dengan kisah kasih, diakhiri dengan kusah kose. Cinta keneh eta ge cek ibu jeung cek bapak. Ari cek santri syai'un la yura wa la yumassu walakin yu'assu. Sesuatu yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba namun getarannya dapat dirasakan di dalam dada. Cinta. Wah, luar biasa. Ya Allah, beda kapan baheula ge akang jeung ibu anyar panggih mah. Dari mata turun ke hati, tina hati turun ke WA, turun ke Facebookan. Luar biasa. Bahasa-bahasa cinta ungkung dikeluarkeun ku bapak teh baheula mah Pak Haji can zaman WhatsApp. Can zaman SMS da baheula mah HP. Nyuratan baheula mah keur zaman ibu. Bapak di Sumedang keur sakola, ibu di Lembur. Bapak ngirim surat dina kertas warna pink geuninganan Pak Haji baheula mah. Gamarna gamar kembang. Ditulis buatkeun ka puisi cinta, ditulis ge teruntuk kekasihku tercinta di rumah penantian. Ku ibu dibalesan ngalangkungan surat warna koneng geuninganan warnana gelombang gambarna gelombang cinta. Kirim ku ibu AA Papa dan Mamah menunggumu di rumah. Kirimkeun ka sonokeun. Luar biasa. Salaki kabogoh can datang keneh wae geus sabulan ibu cameot musim hujan kieu nelawang panto. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama, setulus hati padamu, ku cinta dengan jiwa, tak ingin jauh darimu, rindu
takkan terkira, gerimis melanda hati. Terlalu ku mencintai, tak rela melepasmu pergi. Tak ingin bila harus terjadi. Kabogohna di Sumedang nang Karak Bengkang lu ranjang. Boga ongkos terbalik para kahari ringan gogorowokan. Ham tere binara berehine sakete, tere bina kya wajuda merah. Oh sekapaehan. Cinta kan. Cek Profesor Dr. Quraisy Habmah dimaksud mawadah teh cinta dohir. Ti ibu ka bapak, ti bapak ka ibu anu teu pernah dihinggapi ku kaawonan. Bahkan nu sae mah dugikeun ka maot itu cinta. Ngan jarang Pak jalma anu bisa melindungi mawaddah tepikeun ka maot. Kade Neng Serli Adipi rumah tangga hayang sakinah teu cukup ku ngandalkeun mawaddah wungkul. Naon sababna? Mangga taroskeun ka sepuh-sepuh urang, ka ibu sareng ka bapak anu tos barokah lalami rumah tangga. Bapak bogoh keneh teh ka ibu ayeuna. Ibu bogoh ka bapak ayeuna. Da baheula mah ningal bapak dedeg pangadeg sembada ke rumah hade dirupana. Kapan lami-lami mah geura sok tinggal ku ibu ayeuna. Waruga bongko ketuk tilu arloji dua diputer deui huntu tilu nu hiji geus unger deui. Malahan kapari mah geuningan coplok katakol ku seno. Eta teh geuningan ladang saha? Ladang ngabela anu jadi pamajikan jeung nu jadi anak. Da baheula bogoh teh leres Pak. Biasana mawaddah mah sok tereseepna teh ku Yuswa geura sok. Mulai luntur. 1 tahun 2 tahun bogoh gede keneh. Wah, kuatkeun ka omo panganten anyar mah hayang hitut jadi empet-empet. Dasieun kadenge ku salaki. Munang 1 tahun we mah teu wani eta teh hitut di hareupeun salaki. Palebah asa kalina disada ibu rek gentos raksukan tas cali ngangkat bujur saeutik nyik cenah disada cek salakina teh nyai entutnya entut. Kuatkeun ka cadel nyaritana ge panganten anyar mah. Salaki ngojengkat ka warung sagedeung rek meuli rokok eta panggilan tak terjawab jeung WA kuatkeun ka murudul. Datang ka imah cek salakina teh aya aon atuh cek pamajikan anak aya atuh. Aon atuh nya ateul tantit. Ateul bujal saeutik. Ngarukankeun panganten anyar mah teh Pak Haji. Beda teh geus nu kararieu. Urang keur ngagoler kamari bulan puasa ge nya bah. Mana panas poe hanaang panas keur ngagoler da korsina eta pamajikan bari ngaliwat rek ka dapur sok pirajeunang knapot disadakeun dok tadi leubapana sesep ubar nyeri kuntu. Salakina teh ngoredak alas yang mana geuning ngabadu. Eueuh entut-entutan teh aya ngawadu. Allah Gusti. Panganten anyar Bapak Haji geuningan rek indit kawenangan ge kuatkeun ka patuyun-tuyun panangan teh. Kuatkeun ka rapat-rapat boro-boro sageus kararieu mata. Rek indit kawenangan duaan salakina mah jag-jag keneh geus ngantai dina parasmanan pamajikan mah di ditu keneh. Egol remati kasang urat encok kabeh karasa datang teh kana urang kanu hajat ngadon paseo dur rame bapana teh ngadaguan heuh dasar sia mayeun Pak jika entong. Allah Gusti Bu, ulah ngan syukur ngandalkeun mawaddah. Da cek Allah nage ngahaja disambungkeun ku wawu atop konjungsi jeung rahmat. Naon anu dimaksud rahmat? Syekh Ibrahim Al-Bajuri dina Johar Tauhid negaskeun riqatun fil qalbi tahtadi tafaddul wal ihsan. Leket teh kadeudeuh kanyaan Pak nu aya dina hate nu teu sae. Laras Pak. Tipayun deudeuh jeung nyaah kanu janten bojo. Sami ayeuna oge nu aya dina hate bapak jeung ibu. Naon Bu? Nyaah. Laras Bu. Laras Bu. Nyaah ibu ka bapak. Bapak nyaah ka ibu. Nyaah bapak daripada nengan nu ngorah hese. Mending anu aya. Mendingan anu aya payude moal da Kang. Abah teh cenah daripada eueuh nyadu di imah wae lah lumayan bah hitung-hitung ngagayem baso urang
Keun bae lah digayeun oge. Peupeurieun permen karen teu beli nya atuh baso urat aya di ibu. Udah eta teh atuh Pak, abdi oge ngartos boro-boro pengantin anyar. Barukan da aki-aki oge geus tuir mabalik deui ka budak geuningan. Baheula urang keur budak ngagenyel we geuninganan Paulisnya. Ngagenyel we ari geus kolot teh hantem we eta beuki pogot. Ya Allah, Rabbul Karim eta aki-aki dicaram teh aki atuh ceuk teh kurangan karunya si mah aya geus kolot mah nyaeta ujang cenah aki mah geus balik deui ka budak. Angger we eta teh Neng Sarli adipi nini oge geus moe kasur mah weuh eta si aki teh kuateun ka kumrot di tengah imah teh aing rek papangantenan deui. Derwe ku sini teh dibersihan meureunnan si kasur teh dicilaman ku spray balap karung peutingna teh eta si aki kuatkeun ka asa panganten baru meureunnan alah sia nini geuning geus lila urang teh papangantenan maneh teh geuninganan perawan deui gorowok teh tadi nini alah si aki lain aing nu perawan deui dan siana geus milih. Cing barudak yang mengerti 70 tahun kagigir lah. Eta rahmat bu. Kanya anu teh seef mah Pak, deudeuh jeung nyaah, deudeuh jeung nyaah. Eta anu teh seef matak lamun urang bisa ngabina dua modal ti Allah nu tadi, mawaddah jeung rahmat, insyaallah Allah bakal nurunkeun barokahna, jaminanna ti Allah sakinah, kahirupan anu tentrem. Daras, kahirupan anu tentrem, tenang Pak. Ulah bungah Pak ukuranana. Naon sababna? Biasana bungah mah ukuranana jeung kasenangan. Pamajikan lamun bungah nalika kacumponan, nalika kahayangna kacumponan. Kakarek bungah. Bu, awas kadek urang robah mindset si peuting ayeuna. Anu diteangan ku urang di alam dunia teh bungah teh tenang. Bungah teh tenang. Tenang. Naon sababna? Ketika orang bunga tengah jamin tenang, tapi lamun tenang pasti bunga. Laras Pak. Da bunga mah biasanya identik jeung kahayang, sedangkan kahayang moal bisa dipiceun. Kahayang moal bisa dieureunnan, datang deui, datang deui, datang deui. Kabeuli motor hiji hayang dua, geus dua hayang kabeuli mobil, geus mobil kapan lurus tunjung hayang kabeuli kapal. Tuh, itu kahayang. Jeung eta mah fitrah pati Allah moal bisa dipiceun kahayang mah. Justru bedana manusia sebagai makhluk Allah anu sempurna dibandingkeun jeung malaikat teh. Malaikat mah teh gaduh nafsu, malaikat mah teh gaduh kahayang, ari jalma boga kahayang. Jadi iman ka Allah teh ladang merangan kahayang jeung ka embungna jalma mah. Ai malaikat mah iman ka Allah teh kuwatekna sorangan Pak. Tong aneh kamu malaikat taat ka Allah salilana, naon sababna? Da teu dibere nafsu malaikat mah. Teka caritakeun malaikat doraka atau maksiat. Tapi jalma lamun iman ka Allah ladang merangan hawa nafsuna pasti derajatna ngaluwihan ti malaikat sendiri. Tapi lamun hiji jalma teh bisa merangan hawa nafsu nu aya dina dirina, maka derajatna leuwih hina tibatan setan sekali. Leres Pak. Baheula simkuring hapunten pangarsa. Sok aya istilah pribahasa bahasa Indonesia mengatakan, pribahasa bahasa Sunda punten, sagalak-galakna maung wawet ngerekam anakna sorangan. Pribahasa bahasa Sundanya Pak. Laras. Sagalak-galakna maung wawet ngerekam anakna sorangan. Yakin Pak eta pribahasa ngan saukur terjadi di zaman baheula. Jeung keur maung deui eta teh lain keur jalma kan. Nyata da ayeuna mah Pak anu teu bisa ngarekam anak teh lain maung. Jalma mah boro-boro geus lahir dina jero beuteung kan hele geus dipencet. Leres teh Pak. Teu palebah mana eta keunana peribahasa geus. Loba jalma anu dina borosot lahir kalah ka dipiceun dina tong sampah. Karena tekanan ekonomi dalam hidup. Naudzubillah, summa naudzubillahi min. Tuh Bu, mawi nu ditengan ku urang hidup di alam dunia teh tenang, lain bunga. Leres Pak? Da percuma lah Bu ayeuna sanajan pamere salaki loba HP Nokia, mobil Avanza, motor Honda, sare dina kasur busa, sprena Alga, tiungna Joya, bajuna El Jata, dahar di warung Ampera, jeung deungeun baleum lauk nila, tuluy caina Aqua, piringna Vicenza, anger we ibu dahar teu nirasa, sare teu tibra, da salaki kagoda urana.
benar teh kan ibu teh ngahariring tah cukuplah terlalu banyak jahitan luka ceri kahing-hing ecet teh rek ngalawan ka salaki ngambak tungtungan teh salaki teh ge pamajikan teh dicabok goblok leweh pamajikan teh Pak Haji taikeun aing mah kolot ke can pernah di pahala naik ku salaki di pahala jor sia mantong ka ditu ka imah kolot sia cen udah harita mah keur nafsu keneh meureun salakina teh balik ke pamajikan teh ka imah kolotna ditinggalkeun salakina hulang jentur ulang teu parang diuk dina kasur empuk asa diuk dina kasur busa asa diuk dina kasur dada daun pulus tengareunah ngeukepan guguling tengareunah tungtungna teh geus 3 poe diteang di eueuh ka era pamajikanna teh ka imah kolotna toak hurilingan imah mitoha menang tujuh balik bari ngetrokan panto tengah imah jeung dapur nyai cenah hampura akang kamari mah nyabok sote kalesotan juri cek pamajikanna teh kapan sia jurigna wayahna nyai buka panto hampura akang ieu pewang badalik di kaimah karunya budak majarkeun teh boro-boro dibuka panto teh nu aya pamajikanna teh kalah ngeukepan bantal di naranjang di kamar cicing macam meot salakina geus gogorowokan jam 1 peuting hareupeun imah mitoha sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa kamu lagi aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita takkan ku sia-siakan kamu lagi sekepaehan boro-boro datang ka deudeuh teh geus ngiring beureunan kaliwat pamajikanna teh nu aya kalah ka di teh malandi ku lagu teh jero teh mana hujan ngaririnci kininganan kang sak di dieu geus tepi ka dieu carita cinta nu urang jika kidul jika kaler kulon ngetan moal nyaram geus teu aya kakaitan antara urang duaan lain nyai lain engkang urang geus lain-lainan lain sari pepene koreja salakina teh hudang di mana hampura buka panto buru-buru cek bapak teh kalah ka beuki narikan Pak Haji nyanyina teh nama hayang meureun kita tadi teh aduh ampun sok ceu bekaskeun lah jeung kuring mah daripada diheum-heum horengna teh ti awal kene oge hayang keun mendingan kan bekas ya Kang leungit kabingung jeung kasusah benar daripada dikungkung dina hate matak setruk tong dicengcerikan tarimakeun janten duda nyai pasrah jadi randak da geuning kieu kuduna urang teu bisa kumaha eta salaki ngadenge lagu eta karolak di we kapaehan Allah Gusti cek katenangan anu hayang diteangan kurang di alam dunia teh leres Kang ari tenangna hate di alam dunia teu aya deui. Dina surat Ar-Ra'd 28 Allah ngedawuh ala bidzikrillahi tatmainnul qulub sing eling ka Allah. Sing eling ka Allah. Hayang tenang hate sing eling ka Allah. Menghadapi situasi apapun keur kumaha wae kaayaanana kunci eling ka Allah. Mendak kajantenan sae eling ka Allah. Mendak kajantenan anu teu sae sing eling ka Allah kuncina eta maka tetela hirup urang bakal iman insyaallah Allah ngalungsurkeun barokah rumah tangga urang sakinah pangpangna wabil khusus piduati sadayana kanggo Neng Serli kali Adipi anu nembe ngajalin bahtera rumah tanggi minangka peresmian rumah tanggi didawungi ayeuna mudah-mudahan aranjeunna sing biasa ngalaksanakeun kewajiban dina rumah tanggana oge Allah ngalungsurkeun rahmat kalayan barokahna kalayan aranjeunna tiasa ngajalin rumah tangga anu sakinah nu dihiasi ku mawaddah sinar warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin kum umumna mah kanggo urang sadayana nu tos rumah tanggi mudah-mudahan sing ditambi-tambi barokah ku Allah mangga urang sasarengan doa ka Allah nyuhunkeun kaikhlasan mana
dan kariduan ti para sepuh sadayana, mobil khusus kanggo kedua mempelai calon kanggo kedua mempelai pengantin enggal yang serdi kali hadipi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ya kabiru antal ladzi la tahtadil uqulu bi wasfil ummati. Ya Allahul mahmudu fi kulli fi'alih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa auladina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu-ibu araya kene. Angkat panangan Bu, angkat Pak, kaluhur, angkat kieu tah, angkat, kaluhur, balikeun kieu dadah. Sakitu kapi hatur di simkuring hapunten anu kasuhun bilih aya bahasan mata kirang merenah kana mana kebiasaan simkuring anu kirang sapagodos kirang tata titi duduga priyoga nedapana wakuf nu saageng-agengna khutmas sofa wada'a makadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahil hidayah wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.